Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan dulur barani sadayana wilujeng sonten, wilujeng patepung dangu patepang sora adeung ngalangkungan jumantar di galurana 11 genep belas kilohertz radio siaran pendidikan barani radio Bandung di Pigandrung anu ngajumantara manu di Jalan Raya Cinunuk nomor 84 Cileunyi Kabupaten Bandung. Duru barani dina danget ayeuna urang sami-sami Bandungan carios selingan gitu nya. Ngantosan gumilar kumplit yo. Aya hiji dongeng selingan dongeng ponok biasana Haji Prosidi Suwargi. Mana Bapak Haji Prosidi teh lahir di Jatiwangi kaping 31 Januari warasa 1838. Seur pisannya karya-karyana. Bukuna anu munggaran aya tahun-tahun kematian medal dina tahun 1855. Di harita karyana terus merul aya puluhna judul. Ari dina basa Sunda karya anu munggaran medal teh nyaeta Kanyut Kundang. Antropologi Carpon jeung sajak oge nya. Bapak Ajib ieu ge dengan saukur nulis karya sastra hungkul, tapi nulis kritik jeung esei katut bahasan liana deui. Lian ti eta aya anu mangrupa memoar ngeunaan para tokoh ti rupa-rupa widang keahlian. Kitu teh nya karya-karyana teh geus disalin kana bahasa Inggris, bahasa Perancis, Walanda, Kroasia, Jepang, Rusia, jeung Cina. Samala kungsi dileler hadiah sastra ku Badan Musyawarat Kabudayaan Nasional BMKN teh dina tahun 1855 1856 jeung sajabana pisan seueur. Jadi dadanget ayeuna simkuring baris ngadongengkeun dongeng buhun ieu nya karya mantenna dina jejere carios Nyi Bungsu Rarang. Dongeng Sunda buhun dicaritakeun deui kalayan modern karya Haji Prosidi. Wilujeng ngabandungan dulur sok kaparayun sadayana aya 7 sadulur dikeresageun teh awewe kabeh. Anu bungsu katelana teh Nyi Bungsu Rarang. Luyu jeung ngaran ieu judul dongeng Nyi Bungsu Rarang. Ari indung bapana geus teu aya di kieuna. Jadi eta 7 sadulur teh pahatu lalis. Nu genep geus sarimbitan kabeh. Kari Nyi Bungsu Rarang bae anu tacan teh. Padahal geulis atuh Nyi Bungsu Rarang teh. Nya ge dusun. Sanajan henteu baleunghar ieu sadulur teh tapi carukup. Imah-imahna anu genepan teh salakina baroga sawah jeung huma. Atuh imahna parageuh, leutna parangkuh ting jalagir matet ku eusi. Hayam jeung ingon-ingon anu liana baroga. Malah aya anu bogaeun muning jeung domba sagala atuh.
tadi nyibung surarang nyijingan imah ditinggal kolotna sorangan bae di dinya teh Kang Adin ya Kang Ayu Pangaritan alangan gadis teh deh nyemojang teh imahna teh geus butut dulur sarta leutik deui nya sagede gono gede lain bohong atuh bilik-bilikna geus cararang karancang kitu deui hateupna balocor lamun ti peuting nyibung surarang teh lalangkarakan dina ranjang manehna bisa nenyok bentang-bentang nu pating karetip kitu soh teh mun langit keur bengras da ari kabeneran hujan mari puh nyibung surarang teh munggah rancucut dasa kuliah imahna balocor atuh sabeuting teh sok candukul bae da teu bisa sare mun dipareng hujan tapi sanajan hirup anu sakitu masakatna oge nyibung surarang mah tara aral ngarasula duneng Indri maneh manarimageun we kana sagala pangasih pangeran kalawan sadar Mamah Nani Rohaini Bunda Agu Wawa Mama Tuti henteu unggal poe nyibung surarang mah dahar 2 kali teh atuh Kang Sansa Jamai nuju maranja ye urang Jeddah malah seseringna mangan sakali kitu oge henteu nyukupan atuh lain sakali 2 kali beteungna teh sapoe sapeuting teu karabana naon dedah deui nya nyibung surarang babakuna mah ngongkrong gitu teh lamun manehna teu meunang pigaweun da sanajan lanceuk-lanceukna jaragud oge dulur nyibung surarang mah Pak Haji Ade Majalaya hirupna mah tetep we buburuh nya ngagawekeun pagawean nu kalasar kaya ning nyeuseuh nutu ngalacai kukumah tanur ngarambet atawa mulahan kai pisuluheun rajin digawena mah nyibung surarang teh dulur Paji engkos kudu sok ngabuburuhkeunana kabake pisan atuh Abah Beko tapi ku sabab tatangga-tatanggana oge lain jalma-jalma baleungar Mama Nuy jadi taya anu mampu ngarawatan nyibung surarang teh ongkoh nyibung surarang teh manehna oge ngarasa leuwih senang buburuh henteu matuh mana netep bubujang mah babaguna kulantaran manehna ngarasa butut-butut oge boga imah jeung pakarangan sorangan anu kudu diurusan dulur barani sadayana di mana bae ayana sanajan jaregud tapi lanceuk-lanceukna taya saurang-urang acana teu nu hayang ngarawatan nyibung surarang urang Cikawung ari pokna teh dituturkeun ku si bungsu mah matak mawa sial kana rumah tangga cenah eta omongan sakapeung sok kadenge ku nyibung surarang oge atuh lain memeusan sedihna ngerik asa digerihan Bu Erna Mama Nur Bauga nyurucud Cipanona Cirambayan tapi tara dijieun leutik ka teh nyibung surarang sok gancang ngupahan maneh kitu-kitu oge da lanceuk aing anu saindung sabapa
pokna dulu karena dirina pribadi meureun mana kitu oge manehna teh sadar kana kayaan dirina nya kembae da mana kitu oge meureun hirupna hayangeun senang tur nanjung da lamun boga dulur nanjung mah aing oge bakal milu senang jeung reueus meureun cenah cek pikirna sok kaupahan ku pikiran kitu mah kan nyeri atina teh kalanceukna nu harita kitu nyibung sularang teu neuneun semu biasa bae we cara sasari cara anu teu kungsi meunang ka nyeri tara pundungan puguh oge nyibung surarang mah gede hampuran ari lanceuk-lanceukna sok tarapati ngarampaangan anu lian abong kena nyibung surarang hirup masyarakat buburuh ripu dianggapna teh lain jelema nya dianggap henteu boga rarasaan pisan dari ku tatanggana mah butuh lanceuk-lanceukna oge minang pisan nyibung surarang dititah ka imahna sagawe-gawe aya piring kalotor di kumba pakaian nalamru di seuseuh mamani bunda hajani wawa teh lilis si mekar aya kai pisuluheun cek bedog getuluy di belahan tidinya dipoe geus puguh ari ngalacai ngeusian gentong mah mirun seuneu jeung nyangu mah sakapeung ngageduk bae nyibung surarang teh nutu manilu utlet kesang atuh pakaianana nu geus saroeh jeung pinuh ku tambal teh munggah baras dulur barani sadayana keur nyibung surarang mah rugi sanyatana mah lamun digawe dilanceukna teh nyamun ijiran teh mah sabab upahna tara puguh ari nitah manita ya eureuna sakitu manehna digawe teu reureuh oge teu burung we romeng ceulina balas dicarekan tapi dulur barani panyarekan lanceukna teh tuning ditarimana ku nyibung surarang kalawan sabar bae kayeung yeun deuleunya sabar da ceuk pikiranana nu matak lanceukna nyarekan oge meureun nya pagaweanana teh cawadeun bebeuriheun nu lian mah tara wani ngageuing atuh lamun nutu di inulian mah ari balik teh sok dibahanan sangu katut deungeuna kitu deui bakatulna sok sina dibawa ku nyibung sularang bakatul teh sok dipais dikeun sasarap ari isuk-isuk tapi ari digawe dilanceukna mah boro-boro ka dibahanan sangu dulur sakalieun rek mawa bakatul oge dicarekan daharna dialas bae nyibung surarang teh sadiberena we ku lanceukna biasana mah dipincuk ku daun ari deungeuna di sisina saperti dina hiji wah kitu pok lanceukna teh ngomong karena nahaon mawa sangu ka imah ieu da maneh mah hirup kana sorangan ieu
dahar bae di dieu sasebeuna cenah cek lanceukna kituna teh tapi tara nepikeun ka seubeuh da ku lanceukna tara dibere urung sakalian menta bakatulna bawaeun oge nyebung sularang teh dicaram bari jengpokna teh cenah keur naon maneh make jeung mau bakatul sagala di dieu geus dahar di imah teu boga ingon-ingon ulah di bawah keur para bahayan cenah nyebung surarang oge tara kekereuweut dulur tuluy bae balik lempangna ngagandeang da teu barang bawa tapi tulang-tulangna munggah asa kalocotan nya udah digawe ti subuh ieu ti subuh jedur nepikeun ka sore jeder teh ceuk parebasana teu eureun-eureun urat-uratna manikeun ka kakerajatan hayangeun reureuh sadatang-datangna ka imah terus bae mandi geus mandi mah teu nolih nanaon deui dug bae ngedeng reup sare tibra pisan atuh bawaning ku capek isukna rebun-rebun keneh geus hudang tuluy mandi dirinya sasapu gimana nu butuh teh tara nepikeun ka aya rambatan kitu deui pakaranganana anu henteu lega teh menikeun ka lenang bersih dulur kumaha teh pakarangan Mamah Tuti sareng Teh Lilis ieu mah kahar gitu kalakai nu marurag katebak ku angin teh disapukeun ka juru didinya aya lombang paranti runtah majiji pajaten tuluy dihuru geus kitu mah kakara manehna teh indit nyiar pagawean balik-balik ari geus murid malah sakabeung mah sok geus peuting eta teh da tempat digawena jauh atawa pagaweanana berat pisan dina hiji poe nyebung surarang kakelayangan bae neangan gawe neng des mendamalekeun tendes karunya sanes seueur siseuheun nya sugan jeung sugan we cenah aya jalma anu rek ngaburuhkeun bunah aja aneh ya nyebung surarang deudeuh teuing Mamah Tuti tapi sakitu geus meh tengah poe oge masih tadan keneh bae manggih taya saurang-urang acan nu rek nutu da cenah boro-boro tutueun leutna oge geus kosong kitu deui taya saurang-urang acan anu daek ngaburuhkeun nimba atawa kukumba nyeusuh atawa molahan kai pisuluheun mangganing di kamari beteungna ngongkrong aduh kakara kararaban cai bae we jeung bongborosan pupucukan ari dahareun mah bororah kapan dahar teh pangpaneurina mangkukna tengah poe jadi geus ka rasa pisan laparna kekerebekan bae pejitna munggah murilit hayang geura meunang eusi dulur barani di mana bae ayana aturannya ya si dararamang kebeku kabinga ayo daragame eling bahasa indungnya kaping 21 Februari seueur naon gitu kuis
pasang giri dina Kasundan mudah-mudahan berkahnya. Aturan kanggo ka awai 20. Aturan oge kanggo ka Mamah Gina Mutiara 2 Kang Adi Sawending Sorok Beunghar dea geuningan Xiaomi Note baraya pituin aturan. Kang Yayan Mulyana Kang Heni nya akangnya istri Neng Heni atawa teh Neni Rohaini Ramdhani Priyatna aturan. Aduh Karah Sipan mohon sadayana bae nu mararanco dina YouTube sadaya ge dulunya. Neng Ina Megawati tah sok kahibur cenah Kang nuhun. Harita nyimas atanapi nyibung surarang teh lempang daya eureuna susuganan tak aya anu haat ka manehna. Jalma-jalma nu kungsi sarta biasa nitah manehna teh digawe. Harita mah dulu meuni teh saurang-urang acan anu ngabutuhkeun tanagana. Sukuna geus asa barareuh da teu eureun-eureun lempang. Awakna lungse taya pisan tanaga. Kesang tiis munggah morolok tungtungna mah teu kadugaeun ngalengkah-lengkah acan atuh. Ngan brek bae diuk di sisi walungan anu caina can emrang ngehera. Hiliwir angin leutik nuuskeun kesang karasa nyerep nyecep tiis kana peujit anu kosong. Prai tetenyoanana pinuh ku gica-gica anu pasuliwer haliber leng perem manehna teh. Waktu geus karasa pulih deui kakaranya beunta ala geuilik nenjo kasakurilingeunana kejauh ti tempat manehna diuk katenyo aya hiji budak lalaki keur cinutrung bae dina batu. Ari leungeuna nyeklan jejer useup. Anteng pisan budak teh meuni teu usik-usik ngelongkeun kukumu. Istuning cangang manteng netep kana tali useupna oge. Nyibung surarang oge nyaon yen teu meunang gareuwah deukeut kanu keur nguseup mah bisi gama. Kulantaran eta manehna oge cicing bae nyerangkeun nu nguseup teh. Hatena milu ngarap-ngarap supaya eupana gancang aya nu nyorang. Milu ngarap-ngarap sangkan useup gancang aya nu nyangut. Eta budak teh ngareret ka nyibung surarang. Tapi henteu daek lemek da sieun gama. Tuluy nama dulur anteng deui bae neuteub tali useupna teh. Bari teu boleh ngarap-ngarap sangkan gancang aya lauk anu nyorang. Nyibung surarang oge milu ngawaskeun tali anu ngaganteng luhureun cai ngarap-ngarap sing sehat aya nu mawa. Dulur barani henteu lila kanyet bae aya nu nyorang useup teh. Budak teh mani buncelik atuh. Da paur lauk nante tuluy nyorangna karasa eupana disentogan ku lauk. Waktu lauk teh mimiti narik eupana kakara jejerna teh dicentok digintak pedas pisan atuh Kang Haji Bangaritan bade abiligar. Nah ari giri bieu teh lauk sugan teh gede sagede cinggir. Ayun-ayunan dina dahan peuteuy selong anu jadi di sisi cai. Budak teh kukulutus da marukanana anu nyorang teh lauk gede. Ari ieu ngan sagede cingir anu kuru teh nyaan. Hah, dasar atuh si kunyang. Cenah omongna geuheul. Dasar lauk bangka warah sugan teh gede. Nah, lauk sagede kieu mah aduh ah. Cung nangtung ngalanan useupna anu nyangreud dina dahan peuteuy selong teh. Saenggeus talina leupas,
kakara manehna nyoba ngalepaskeun laukna tina pancingan dikersakeun teh hese deui da laukna leutik pisan manehna teh beukikeun ke naon katempo ke heul bae we barang geus leupas lauk teh rek dibantingkeun awahing ku keheul satarek ditincak da ceuk pamikirna lauk sagede kitu mah keun manana naon cenah kitu ulah dipaehan karunya cek nyebung surarang ngagorowok barang nenyo eta budak rek maehan lauk teh budak ngaliuk bari neuteup kanu ngagorowokna teh manehna laju ngawalon kenaon lauk sagede cingir kieu atuh acuk pokna nyari moal di arah mah katetehkeun bae atuh nya cek nyibung surarang kang ingun sanes budak teh nanya nya urang ingu kenaon atuh budak lauk anakna ieu mah sade kieu mah di dahar oge moal seueuh ai dipaehannya karunya leuwih hade bikeun kitu karunya boa geus dilayangeun dahar lauk merencan kalaksanakeun cek pikirna eta budak tuluy manehna ngasongkeun lauk teh mangga atuh ieu cek cenah jung nyibung suarang teh hudang nyampeurkeun eta budak lauk teh ditampanan tuluy manehna ngadaun taleus ditekorekeun sarta dieusian cai lauk diasupkeun kana daun meunang nekorkeun teh tulur barani mimitina mah nangkarak lauk teh ngap-ngapan semurek pae taksiran kulantaran tadi tarik teuing kapencet ku budak teh atuh caina diabrukeun dang daunan ngaleuwih tiis nyibung surarang ngawaskeun lauk meuni semu karunyaeun pisan manehna milu ngap demi nenyo lauk teh ngap-ngapan teh hatena nya tamplok kana lauk nepikeun ka teu terangeun yen budak teh geus init waktu lauk nangku bedeui sarta amekanana geus carasa sari mani bungangang awahing ku bungaheun maksudna marek nganuhunkeun tapi budak teh geus teu katenyo kagirangkeun meureun da bejana di beh girang aya leuwih anu rea laukna dulur barani sadayana tidinya manjibung surarang oge tuluy bae balik buru-buru da geus teu aya rongan bakal menang pagawean poho dikacape poho dikalapar manehna neangan batok jeung bakatul sesa lauk teh dikana batokeun caina diganti kuno anyar wur bae dipurulukan bakatul teh hitung-hitung parabna mimitina mah lauk teh mungan nyamungeun nemongan tapi ari tuluy na mah daekeun nyatuan sagala lila-lila lauk teh teu sieun ku nyibung surarang oge malah sanggeus sawatara poe sok ngahajan nemongan semunu hayang diusapan tongongna batok teh diteuneuna dihanapeun ranjang paranti nyibung surarang sare lamun manehna rek init neangan pagawean wur heula ngawurkeun bakatul atawa huut parabna kitu deui ari balik anu pangheulana di teang teh batok lauk wur deui di paraban sakapeung mah lain huut atawa bakatul yang diawurkeun teh tapi bungkul meunang mulungan atuh eta lauk teh lauk emas teh dulu warna sisitna teh koneng semu beureu nyaheun pisan nyibung surarang teh kana lauk ingon-ingon ayeuna mah manehna asa boga batur kutina nyaah-nyaahna eta lauk teh dingaranan nyatana sileungli
Leungli sapopoena teh beuki ngagedean bae dulur atuh da parabna ge diwawoi pisan kudu nginguna pamuni kakang adinkeun mah kumartabak tilu geblek gitu kan ye teh gaduheun ieu surarang mah bakatul we nyahuut kajeun sorangan teu barang dahar atuh kunyah-nyahna ka si Leungli asal si Leungli kaparaban waktu gedena geus sagede saramo si Leungli teh dipindahkeun ka balong meunang ngahaja nyieun atuh eta balong teh pernahna ditukangeun imahna kahieuman ku tatangkalan ari caina ngagolontor beunang ngahaja mengkolkeun tisusu kantong oheunana eta balong teh caina herang pisan aya batu jeung apu-apu anu ngahaja dipernahkeun di dinya ku Nyi Bungsu Rarang si Leungli resepeun pisan dina balong mah eureun-eureun ku kurilingan kokojayan si Leungli lineug pisan anu nginguna mah apaleun kana sora dununganana mah unggal poe ari balik gawe teh Nyi Bungsu Rarang gesat-gesut nyieun bubur ari geus asak tuluy ditiiskeun sakedeung lamun geus tiis tuluy dibawa ka sisi balong manehna diuk luhureun batu anu pernah handapeun tangkal gayam anu ngahieuman eta balong ngawih nyalukana si Leungli sorana laun sarta halimpu kadengena teh cenah pokna teh Leungli ieu bubur pare bulu menang nutu dina parahu menang napi ku nyiru wulung menang ngayaku kalau perak di wadahan ampan kancana cenah dulur goreng cenah ngareangna kang ieu maksudna ngadenge sora dununganana da si Leungli nangak aduh dibeungeut cai tunggu nyampeurkeun kana suku Nyi Bungsu Rarang anu ucang-ucangan dikeum nepikeun kana mumuncanganan Nyi Bungsu Rarang rasapeun kacida sukuna disenggolan ku si Leungli teh bari teu oleh seseurian awahing ku suka manehna marabana si Leungli dulur barani sadayana mun buburna geus beak sarta geus seubeuheun si Leungli teh balik deui ka tengah balong tuluy nenggak sakali ti dinya mah lepeh teuleum teu temong deui ari lauk geus teu temong deui mah nya jenemongan mah Nyi Bungsu Rarang oge balik kakara manehna mani jeung bebersih kitu bae lalampahan Nyi Bungsu Rarang sapopoena teh isuk-isuk hudang ngabubur tuluy maraban si Leungli kakara init nyiar pagawean ari sore balik buru-buru ngabubur deui keur parab si Leungli atuh beuki lila si Leungli teh beuki gede bae ti 2 ramo tuluy ngagedean jadi 3 ramo teu lila ge geus sagede talapakan meber awakna lintuh pisan gilig bangun rea gajihan bubuhan dah henteu kakurangan parab atuh cecepetna anu meber teu bina we ti karemong kawas kaangineukeun atuh buntutna panjang gugu 8 cara emas sinangling sisitna harerang cara tina perak beuki gede teh si Leungli beuki lineuk bae kanu ninuna teh Nyi Bungsu Rarang oge beuki nyaheun bae kakocapkeun si Leungli geus sagede pingping gegeboyan cara orok ngojay nyampeurkeun ka Nyi Bungsu Rarang nu unggal isuk jeung sore teh nampe ke bubur bari jeung ngawih tadi teh Leungli cenah ieu bubur pare bulu meunang nutu dina parahu
kusora nyebung surarang anu halimpu dilatih dilama dulur na oge anu genep teh nyahun yen adina nu bungsu teh bogaeun lauk emas gede pisan gue lanjutna anu pangcikal nang kancang datang nepungan nyebung surarang bari pokna adi pokna kalawan somea hari aya kahayang biasa gitu nya baruk adi teh boga lauk geuningan dina balong tukangan imah nya ari nyebung surarang jalma anu pantrang ngabohong kulantaran eta gancang nyakeun teteh mabet hoyong terang gitu cuk lanjeukna deui nya atuh cengan hayang nenyo menang atuh nyebung surarang teh dulu barani zaman nu bager sarta dareh de manenan teu neuneun curiga ka lanjeukna nya tuluy wae diajak ka balong kabeneran harita teh sileungling ngolembar ka beungeut cai nah aya lauk pikeun ka gede-gede teuing kitu ieu ngomong lanjeukna bengong jeung mani buleud kitu nya tang turea gajina teh meureun nya nah atuh lain buru-buru diala urang pais ieu ayeuna bae urang tewaknya keun teteh anu meuli bumbuna mah samarana mah daun mah rea ieu lain dipir oge ulah atuh teteh ulah ti leutik eta lauk teh diinguna ayeuna geus gede kuring mah teu tega ngadaharna oge walon nyebung surarang ih ari maneh teu tega mah atuh katetehkeun bae cek lanceukna deui ye hitung-hitung panukeuran anak ku teteh rek dibere sampingnya samping nu urut cenah cek lanceukna deui nyebung surarang neuteub palanceukna bari gagodeg ulah teteh karunya pokna deui sileungli mah batur kuring sileungli mah balad kuring panti ngabang berangkeun ieu hate dulur barani lanceukna masih terus ngolo ku rupa-rupa janji jeung pang bebenyo tapi nyebung surarang anu biasana tara ngoretkeun teh lamun lanceukna mentana naon ge hari-hari tama keukeuh henteu daek mikeun sileungli atuh da teteh taya deui batur kuring keur ulin kajaba ti eta lauk ngan hiji-hijina lamun ayeuna diala teh meureun kuring teh nu ngeulis teteh piraku nu ngeulis apa maneh teh boga dulur sagenep-genep ieu cek lanceukna deui ieu mah pila kadar ge lauk dulur barani nyebung surarang keukeuh henteu mikeun bikeun kalanceukna ngambok atuh da kahayangna teh asa dipagak awas maneh bung surarang pokna ngancam lamun nya teu daek mikeun eta lauk maneh ulah wani-wani dinincak agolodog imah kami cenah dulur diancam kitu mah bung surarang teh ceurik nah teteh dugikeun ka sasauran kitu kapan kuring teh adit teteh nyaman teteh geusan kuring sumalindung teh apaan pokna dumareuda dulu ulah rea carita ulah ngaku jadi adi tapi di pentaan lauk-lauk bae menikeun teu mikeun teteh kapan biasana mah kuring teh tara ngoretkeunan kulantaran ieu mah lauk teh batur kuring ulin gandeng ieu keur maneh mah leuwih penting ke lauknya manan kami sanes kitu teteh tapi maneh geuningan keukeuh mung wae mikir eta lauk atuh da sileungli mah nya kulantaran eta leuwih penting lauk manan dulu sorangan geus ayeuna mah urang anggesakeun bae ayeuna tong ngaku deui duduluran
heuk bae kadinya maneh hirup jeung eta lauk. Kajeun kami mah teu boga dulu maneh oge. Awas lamun wani-wani ngalantok ka imah kami. Cuk lanjutna bari ngagejlig balik eueuh. Waktosna kabojeng Sep dulu nya. Dongeng panyeling panyelang. Dina danggat ayeuna orang cekapun sakitu heula. Insyaallah panjenengan anjing urang lajengkeun deui. Nyibung surarang yasana Haji Prosidi nu dongengkeun langsung ku Kang Ius. Dina dinten ieu dinten Rebo kaping 16 Februari Warsa 2022. Sewu nuhun barani kana perhatianna ulur kantun. Layan ditutup wae. Wabillahi taufik wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.